Man, boga adi man. Awewe, tak ya aya obrolan siga kieu. Aya obrolan nya caritakeun we. Si Iman boga adi lalaki. Ngaranna saha ngaran adi maneh man? Nu awewe. Saya si Neng teh saha ngaranna? Ngaranna saha? Tah, Neng Hera. Dongengna kieu. Aiman, nahanya dede bek aya dina batang emak. Kumaha nya lah moal ngatos lah cenah Neng Hera mah alit keneh nya kewe lah gege ngatos. Moal ngartos lah ayeuna mah diterangkeun ge. Barang pentingna nya titah maturan teh si Iman teh titah maturan diajar Neng Hera ku indungna. Tah nanya si Iman teh kieu, Neng Hera cenah. Saha presiden Indonesia ayeuna? Neng Hera ngajawab spontan. Aiman mah moal diterangkeun ge moal apalah pokona moal ngarti lah pokona cicing lah Aiman mah. Tah aya 2 tukang martabak man. Peuting kamari tamarek saur panggih jeung 2 tukang martabak guntreng ngararobrol. Ieu obrolanna ceuk saurang cenah. Maneh mah martabak teh geus teu laku nya. Nu urang mah laku keneh cenah ceuk saurang teh. Teu saurang deui. Enak wae justru saya mah cenah. Anu martabak saya mah sok dibelian wae ku bule cenah kitu. Nah bisa kieu kumaha bisa kitu cenah. Cek urang buktikeun nya cenah. Ngabring eta si tukang martabak teh maju nya. Rodana teh didorong duaan. Pas kaliwat ka imah si bule eta, nu saurang teh so akrab man. Ngomong, "Hello mister, good night, how are you? Beli martabak malam ini, mister?" Cenah. Si mister teh ngajawab, "I am sorry. Sepertinya ayeuna mah teu meuli saya." "Kenapa mister?" Cenah. "Soalnya anjing saya sudah mati." Apa di Kalimantan teh pan berbatasan jeung Malaysia nya? Tah. Eta teh make garis wa. Make garis we garis perbatasan. Nya pake garis di garisan kitu jiga galasin. Tah di garisan tuluy make tentara di halangan. Tah. Nya tah ieu dongengna kieu. Si Mahmud nya manehna teh mamawa sapeda. Kana sapeda tuluy make tas di tukangna. Tah nepi ka perbatasan ditanya ku tentara Malaysia. Cenah, "Bawa apa kamu?" "Saya Pak, ini bawa tanah." Cenah. "Ngapain bawa tanah?" "Ini buat pepohonan, buat pepohonan di Napot." "Kamu tidak menyelundupkan apa-apa?" "Tidak Pak." "Salamet." Tah hampir tiap minggu gitu mawa sepeda manehna teh tuluy di tasan tukangna. "Kamu bawa apa itu?" Cenah hiji waktu mah geus aya 1 tahunna tah. "Bawa ini Pak, tanah Pak di tas saya." Bener dipariksa teh jerona teh taneuh we hungkul. Tah geus aya 3 tahunna ieu si Mahmud teh bolak-balik we ti Malaysia ka Indonesia nya ka Kalimantan bolak-balik. Tah pas geus rek pensiun tah ka 3 tahunna si penjaga perbatasan teh si tentara teh pan manehna teh meureun hayang nyaho naon sih sebenarnya teh cenah bisnis si Mahmud dengan mamawaan taneuh we cenah. Nah nya hiji waktu papanggih tah nya si Mahmud teh di kota Waringin Timur di mana itu. Pokoknya mau papanggih we nya cek si penjaga perbatasan teh. "Sebenarnya kamu teh selama 3 tahun teh nya nyelundupkeun naon sih sok bebejalah ka saya moal dibejakeun saya rek pensiun cenah." "Ieu mau naon sih ngan mamawa taneuh we." "Ieu mah rahasia we nya sok ku saya dibejaan antara urang we mah. Saya bolak-balik ti Malaysia ka Indonesia nyelundupkeun sapeda." Di sekolah wa dongengna. Aya budak tanya kieu. "Pak, upami abdi ngalakukan sesuatu
kejahatan dihukum teu Pak? Nya dihukum atuh. Upami abi tengah lakukan sesuatu Pak, dihukum apa? Nya moal lamun can ngalakukeun sesuatu moal dihukum. Nuhun ai kitu mah abi can ngadamel PR. Ayeuna mah urang dongengkeun di Betawi wa. Tah. Si Dadang nya budak Betawi. Keur ngagali sumur di imahna Haji Nasir. Tahnya geus lila manehna ngagali ceuk Haji Nasir ngagorowo kieu. Dang, makan dulu lu. Ini udah duhur nih. Teraje Pak Haji. Oh ya udah. Sajam ti harita. Dang, kopi dulu nih. Teraje Pak Haji. Ya sok atuh. Geus bedug asar ditawaran deui. Dang, jangan lupa makan dulu sholat asar. Nih kopinya udah dingin nih. Teraje Pak Haji. Leungit sora di jero teh wa. Pas ditoong si Dadang teh geus pingsan. Pondok carita tuluy diangkat si Dadang. Pas manehna geus hudang, kantawang teh ngamuk. Pak Haji mau bunuh aye. Enak aja aye diantepin sampai sore. Lu kan tadi ditanya lu mau makan apa kagak? Lu jawab ntar aja. Teraje Pak Haji, teraje, bukan entar aja. Aya obrolannya. Ieu mah obrolan antara supir truk jeung supir angkot. Cek supir truk ieu. Saya sudah kapok itu membawa mobil truk. Kenapa kamu kapok? Saya kalau bawa truk itu kemarin bawa motor saya angkut itu truk bawa motor dirampok. Kemarin saya bawa kerupuk tetap dirampok. Jadi rek nyupiran naon atuh? Pokoknya saya tidak mau nyupir lagi. Aya pokoknya mun arek mah nya sok nyupiran mobil ieu mah moal dirampok. Ya, jadi supir mobil apa itu? Mobil tinggal. Tah, pagawean naon anu dibenci ku Allah Subhanahu wa taala? Mabok. Benar. Judi. Bener. Tapi aya anu salian ti Allah Subhanahu wa taala oge ngalaknat. Eta oge dilaknat ku setan. Naon? Merkosa anak setan. Di hiji kelas aya guru nanya ka budakna siga kieu cenah. Cing, mana anu namina Dojang? Jang, cek ka dieu cenah. Antik euy ngaran teh. Sik si Dojang teh sumuhun bu. Da abdi mah keturunan namina Antik. Kutan, nah bisa kitu. Cing, ari bapa maneh saha ngaranna? Dosep bu cenah. Nah ari indung maneh Doneng. Ai lanceuk-lanceuk aya bu Dosih sareng Domar cenah. Istri sadaya eta teh bu cenah. Oh, cek si guruna kieu. Sugan akini ni maneh teh ngaranna Doki jeung Doni atuh Dojang. Cek si Dojang, sanes bu. Teu kenging kitu dolim namina. Soal sepuh oge dolimah dosa. Sok. Man, wa araya keneh? Jawab atuh. Araya keneh? Sok naon bedana lamun bule ngojay di bule awewe jeung bule lalaki ngojay di laut? Panganaran. Sarua. Naon sarwana? Salah. Asin. Naon? Lautnya China. Salah keneh. Taluk lah. Taluk. Ya. Amun bule awewe punten rada cawakah deui. Ngojay di cai laut nya. Ya. Eta bakal jadi kacang asin. Lamun anu lalaki ngojay di cai laut telur asin.